Kade dicarulik di rombongan maranehna. Paur we urang ah. Heunya pan samana pingsan teh si Agus teh disariksa ku maranehna. Oh heueuh anu mah kurang ge ka Harti. Ka arti naon? Sing jelas atuh ngomong deh. Iya ya, si Jaka teh pan resepen ka si Bulan. Terus abe saingan meureun. Terus teh si Agus teh diculik we ku maranehna. Bisa jadi hari gitu mah. Mending enak mah urang teangan. Karunya bisa kumaha. Jadi pan babaturan urang. Hari kitu mah hayu tuh. Bulan mana dek loba neangan si Agus. Arek atuh pan urang mah embung sorangan mah sieun. Oh geuning itu Nini teh, hayu mayang urang ka ditu. Hayu. Nini teh ka mana wae? Nini teh panaryangan mana? Oh. Si Bulan ka mana si Bulan? Paneangan Nini. Nini mah teu kudu diteangan. Gede datang sorangan. Oh nya Nini. Ayeuna Nini bade ka mana? Nini ayeuna arek mangkat deui. Sabab Nini can tuntas tapana. Nang naon mah aya gelaran urang hayang digandong asup loba alasan. Embung we atuh. Berat bos, berat tengah waduh ieu. Kan bos teh berat meureunnan montok. Oh atuh aya mah geus. Urang urutan ah nyeri. Iya bosnya. Dah nyeri dah. Sing menang lah atuh urutan teh mah teh. Enak ganti urang pencetan. Siap. Siapa lain? Oh maaf bos, Ari Suganda tidak nunjakan. Tur yang diurut. Jempling wae itu bos lah. Bawa es, bos. Bos, udang bos. 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 Ilan es ah. Bos ke udang kan. Dia di mana? Bulan. Kunaon sia ngagoro-goroan we ka si Bulan? Hor, ning aing karek sadar, siana Arya. Aing gede teh dianggap lain. Kemana kita bisa walah kaya? Tulungan atuh urang buka, please. Ah malu ka ieu. Oh, kunaon si geus sare ongkong urutan urang. Dang hayu, cuma neangan di si Agus. Emang orang bukan salah nang kawan nih. Salah mana yang deketan si Bulan? Emang salah, lamun orang resep ke si Bulan. Lamun mana yang lepas jauhan si Bulan. Mana kudu ninggalkeun si Bulan. Mana kudu bisa ngelupakan si Bulan. Urang amal bisa ngelupakan si Bulan. Mana ada kumaha wae ge. Ayo kita cara nama. Dengan suruh siksa nama. Ayo. Lantan meja kak. Saya tengah nenggalan sagu temen istirahat lah yuna iya. Ayo nama kieu. Si Bulan taryangan kumarananya. Pancen aprok jeung jelema jahat Nini. Nya keur kamari ge aya nu megat. Oh.
Teu kudu khawatir. Kunini diberi jimat kembang. Ya, kelamun aya jelema jahat cekelana ieu kembang. Mal bisa ngajar maneh, mal bisa newak maneh. Sabab mental lamun maneh nyekel ieu kembang. Kayak mantrana sebutkeun ngaran Nini Ireng. Kayak ieu pasti langsung. Lamun nyai nyekel ieu mal bisa katen. Geusnya ayeuna Nini rek mangkate ka depo jangan si bulan ya. Ya nih. Alusnya kembang ajaib teh. Nya meni alus. Ayo orang mangkat deui sabari neangan si bulan. Kapan ditepon ini? Oh naik mana aduh-aduhan. Orang teh lapar. Gesila can daharna naon. Di mana tuh di leuweung kieu aya kadaharan. Aku juga ya pila turun. Neng tahu mana atuh ka ditu. Boting bogaeun. Tuh orang rek neangan kadaharan. Ih, kadaharan sahanya yuk. Rokok tongnya. Iya nu sahanya euy. Ya ketempo nama halus kene weh. Dia sugannya berekeun pasti bulan. Kita naon? Nang nyopetnya. Ngece mana mah. Orang tadi teh lempang. Mang Kiyo terus tadi cokot. Oh, satu lah. Juga satu nopeting mah boleh kasih ya barunya lapar. Ya sok dahar we. Nuhun ya geus dipangneangankeun. Gimana mah lanjutkan we neangan si Agus. Oh tuh suku orang kebit ya. Bulan mana nih lo mau neangan si Agus. Kela Mun maneh yang lepas jauhan si Anggun. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.